Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Kumaha damang? Sateu acan diajar, hayu urang ngadoa heula. Ngadoa di kawitan. Rengse. Di akhir pangajaran minggu kamari aya tatarucingan. Patarosanana, patalekanana, tika jauhan warnana beureum, tika deketan warnana koneng. Jawabanana nyaeta naon? Salah ningali. Leres teh? Leres? Koprok heula atuh. Danget ayeuna urang teraskeun deui diajarna. Masih manco dina materi kawih atawa rumpaka kawih. Tos ditayangkeun minggu kamari anu malahan dipancenkeun supaya dituliskeun rumpakana jeung diapalkeun. Nyaeta hiji kawih anu judulna Peuyeum Bandung. Supaya hidup inget jeung leuwih apal deui kana kawih Peuyeum Bandung, ieu ayeuna pisan ditayangkeun deui video kawih Peuyeum Bandung. Tengetkeun, dangukeun, bari sakalian ngapalkeun. Di mana-mana, di kampung, di kota, geus kakoncara ku nikmat rasana. Sampai asana teu direka-reka, naonna mina ku matak kabita. Peuyeum Bandung kamasur, pangaosna teu luhur, sadaya kagaleuh, sepuh jeung urang tali. Mangga cobian, bilih panasaran, Peuyeum di Bandung teu sambarangan. Luyu jeung aturan anu geus disapukan ku urang yang sudah kita sepakati yen saparantosna ngadua urang kudu ngawih KPD, kawih pangjajab diajar. Kabeneran pisan pan ayeuna materi kawih, jadi kacida nyambungna. Kukituna hayu sok ngadeg nangtung urang ngawih KPD, kawih pangjajab diajar. Sayogi hiji dua tilu. Cincang keling manuk cingkleng cindeten, plos ka kolong bapa satar buleneng. Yuk dulur-dulur yuk diajar babarengan, basa Sunda basa urang sarerea. Rek iraha dimumule jeung kusaha, nyaku urang nu boga rasa rumasa. Sip. Pamirsa, urang teraskeun deui diajarna. Kawih mangrupa wangun puisi anu dihaleuangkeun. Sabab mangrupa wangun puisi, tinangtu aya unsur-unsur anu sarua jeung puisi.
Salian kudu apal jeung paham kana unsur-unsur kawih. Aya hal anu leuwih utama nyaeta urang kudu ngarti kana eusi rumpaka kawih. Sabab lamun urang ngarti kana eusina pasti urang bakal paham kana naon amanat anu ditepikeun kunu nyieun eta rumpaka kawih. Kukituna danget ayeuna baris ditayangkeun sababaraha kawih nya pasti dina basa Sunda ku hideep dangukeun tengetkeun tingali rumpakana sing taliti ti antara kawih-kawih anu engke ditayangkeun pilih salah sahiji tina eta kawih. Sanggeus dipilih tuliskeun rumpakana jeung tuliskeun naon eusi tina eta rumpaka. Eusi tina rumpakana cukup make basa hideep sorangan we. Jadi intina mah hideep tuliskeun kacindekan kesimpulan tina eusi eta kawih. Ngartos? Tah keur pancen anu ieu mah ku hideep kerjakeunana tulisna di buku catatan. Cek batur mah kuring teh budak jalanan, gawe ukur ngamin dina kandaran. Sabenerna hate ngarasana langsa, nuku hiru ragap taya kalau teu apal dirupa. Jeung deui duka di mana, mun panas kapanasan, mun hujan kahujanan, mun reupeting ngadon sare di emperan, da pugu hirup di jalan teu boga patem-patem pikeun pangbalikan. Hati mana atuh di mana, diri kuring di mana atuh asalna. Kumaha atuh kumaha, diri kuring na kumaha mimitina. Ya Allah paparin abdi pituduh, na di mana kolot abdi teh ayeuna. Teu hencewang sumureang tikatna pahlawan bangsa, cadu mundur pantrang ulang memaksud tacan laksana. Berjuang keur lemah cai lali rapi tur tega pati, daya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho keur korban merdeka. Tanah Sunda gemah ripah, ngumara suka betah. Urang Sunda sing teuwih
kasmaran sing tulaten jeung rumaksa miara pakaya memang sawajibna keten titen rumawa angah pusaka. Diraksukan kabaya nambihan cahayana dan dosan sederhana mujang piangan angkat ngagandelang bangun tayak karingrang nganggo sinjang di lamban mujang priangan mundi erodenok mundi sanggul ayu mundi sinjang munjang mujang priangan diraksukan kabaya nambihan cahayana dan dosan sederhana mujang piangan umat imut lucu surat seri nyari larak lirik kepat mujang priangan mujang pipriangan lucu sae atikan sae basa sopan mujang priangan. Urang tatarucingan dagukeun teguhnya kunaon lamun ayat tangkal caringin di hareupeun imah teu meunang dicabut. Minggu payunnya jawabanana pamiarsa sakitu anu kapihatur hapunten upami aya kalepatan hatur nuhun tina perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.